Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu guru nu kusim kuring dipihormat, rerencangan sadaya nu kusim kuring dipihormat. Langkung ti payun hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu tos masihan kesempatan sareng kasehatan ka urang sadaya. Shalawat miwah salam mugia tetep ngocor ka junjunan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargana, para sahabatna, para tabi'in tabiatna, tur dugi ka urang salaku umatna. Amin. Hadirin anu dimuliakeun ku Allah, dina kesempatan ieu sim kuring bade mapalkeun hiji judul nyaeta tentang moral jeung akhlak. Upami urang tingali dina zaman modern ieu, hal anu paling dasar nyaeta pendidikan. Pendidikan moral dipriogikeun pisan di kalangan murid salaku generasi penerus bangsa. Moral sareng akhlak kedah dilarapkeun ti alit pikeun ngawangun sumber daya manusia nu ngagaduhan karakter nu luhur. Moral sareng akhlak mangrupakeun citra diri jalma ngeunaan tingkah paripolahna sareng kahirupanna di masyarakat. Dina kahirupan sapopoe, moral sareng akhlak sok dijadikeun jang tolak ukur pikeun nangentukeun kahormatan batur. Akhlak sareng moral anu mulia mangrupakeun kunci pikeun ngawujudkeun kahirupan anu tentrem sareng damai. Hadirin anu dipihormat, kiwari moral para remaja teh matak pihariwangeun. Urang tiasa tingali dina gaya hirupna maranehna sering nyaralahgunakeun. Loba remaja ayeuna nu sok gaya hirupna teh ngingilu urang barat. Padahal urang nyaho yen gaya nu dipake ku urang barat teh lolobana nyimpang kana moral. Nalika urang sadar yen Indonesia teh kasohor ku kasopanan sareng kaagunganna. Salah sahiji contoh gaya hirup remaja anu nurutan urang barat nyaeta dina masalah pakaian. Ngajaga moral sareng akhlak anu hade mangrupakeun pilar pikeun ngajaga kakuatan jiwa urang. Ngembangkeun moral sumanget sareng keukeuh maju pikeun ngahontal impian urang. Mung sakieu biantara ti sim kuring, mugia janten manfaat kanggo urang sadaya khususna jang diri sim kuring sorangan. Ukituna sakitu wae, hatur nuhun ka ibu guru tos masihan waktos ka sim kuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.